ngalamun bae, terus kotok tumangku ngawidungan. Kagetan aing bae sia. Wah, weuing sia. Datang-datang agebug naon aing ge. Sia marangkung bae kas kotok ngawidungan aing ge. Ngaganggu aing keur ngahayal yeuh. Wah, sia mah hayalna jorok-joroknya. Gampang keun sia. Otak sia ngeres jasa. Kos jalan raya can disapuan. Ah, bohong sia mah. Sepercaya sih naon aing ka dieu. Curhat yeuh. Curhat tentang naon? Ini saya mau ditawar radio kalian gitu. Atuh dieu teh yang dieu mah. Saya jukaran lah. Dia minggu antara aing ulin. Dunia mana? Ini saya. Ayo ka mana tuh? Mus malah kali bedaan, bagusan nis antir bae. Tapi nanya mau batur ge. Heeh. Awas itu mau batur. Di, kok ente kapan-kapan si Junet ya? Tanya gawe lain. Emang itu? Nyala di status nabe kamari. Dia yang mau tanya sih kan tuh boga nomor HP na. Kangennya? Oh no. Atau aku masih kalengitan baik itu. Jadi kangen ulin. Hei gelis saya kenal rawan. Kajalannya kenaon? Emang eta salah semua Eta si hidung. Oh, Asmuna, aing mampir menang henteu. Ulah lah, bosen, sedih. Di kamari aing ulin tuh menang-menang. Awas ya, kemes sujud ka suku aing. ngomong naon eta nyana. Yo eta, terjelas si hidung. Terus itu balik sia. Geus ge aing balik lah. Kumaha carana nya ame si Asmuna bogo ka aing. Apa aing make dukun beta. Setelah aing ka dukun bela aing kemari nyaran jajampe. Gimana nya imah badukun? Iya bener imahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nonton kadek. Tuan minta bantuan. Masalah bantuan, tenang. Calik. Bantuan naon? PKH, sembako, baksos, sumbangan corona. Ih, mama lucu bae aya hiji bikang nyanyerian kula, tapi budak bikang eta kudu bogo ka kula. Kumaha carana? Geus tenang, aya hiji carana lamun aya teu kotok lantung, toelkeun ka pipina. Pasti ngudag-ngudag. Paham teu? Paham? Gampang amat carana. Enggeus eta cara nu paling jitu. Cina ge moal boga nu kitu. Geus ku pulang ge pake carana. Enggeus pulang atuh. Oi. Lopo mun hasil, pokok bareng. Geus tenang bae lah. Kemana nya aing ngalikan si Asmuna? Beunang gede ngek aing. Tempo nama si Titin eta. Titin, langwan, Titin. Ayo naon hidung ngagorokon aing. Titin sama ngisi Asmuna teu. Ugusan aing kita manggih-manggih nyana. Bisa babaturana kumaha sih? Lamun nyaho ge ku aing bere nyaho geus itu salikan sorangan. Geus ke kuing dialikan. Wah, kayaknya eta batuna si Asmunahnya. Woi, Tangwan. Aya naon? Ini batuna Asmunahnya. Heeh, emang aya naon? Kurang nek nanya, mang si Asmunah teu. Anggi tadi mah di jalan, tapi teu nyaho ku ari mah. Geus, kayak kurang dialikan. Aya naon meureun teh budak ngalikan sahasmuna, bobogeun meureun. Oh no. Asik si Asmunah tuh.
Ayo naon hidung. Ih, kamu jasa bisa doi. Sian lah aing rode amat ke. Angguan didinya. Bau amat ieu naon? Oh no. Haram jadah doang pas hidung heuy hidung. Oh, guys, dipakai kuncaran. Atuh pengalaman amat sih. Aduh, aing mah. Loh, suwe ulangi. Ih, Bang, lucu be kula mah serius ya. Aya hiji bikang nyanyierin kula. Tapi bikangna bikang Ih, aing mah. Dede lah. nyanyierin kula. Oh. Aya hiji bikang nyeri kula bae. Ya mulai. Ini batur narasula. Idi, atuh lagi. Masuk. Iya, kan. Jauh. Bener. Jaga jarak ya. Ih. Jaga jarak. Atuh jarak. Halo. Di Pak. Ya, guys. Ya.